waziya jeung kana pakaian. Waziya teh jeung kana naon? Jeung kana pakaian. Ma'adorpin eta teh da aya barisan ayeuna teh. Ma'adorpin sarta wawadahan. Walahwan jeung kana ulinan. Kodenuhia anu nyata dilarang itulah wan. Ulin-ulinan lahwan teh. Anpik kudu ngainpakeun anjeun bima'rufin kana kahadean wala tak samu wa illa jeung lamun henteu infak bima'ruf lamun teu ngainpakeun kana kahadean tak samu tah dosa anjeun. Dakaro nyarioskeun saha anadimu anu nganadom pi hadal baiti dina ieu bet salah sasu abin kana 3 pirang-pirang cabang iman. Payukolu maka dicaritakeun itu nadom bil atepi kalawan diatapkeun. Payukol maka dicaritakeun itu nadom atawa bet gitu. Poho naon jadi nadom ko bet tadi ge. Bil atepi ku diatapkeun alala adadi kana bilangan asabiki anu ti heula. Wasu batul arbauna jeung ari cabang iman anu ka-40. Al-ihtirazu eta ngaraksa anil libasi tina pakaian al-muharami anu diharamkeun. Berarti wazia teh ma'dorpin walahwan qadnuhi teh kudu ngajauhan kana pakaian nu dilarang jeung ulin-ulinan nu dilarang jeung wawadahan nu dilarang. Nah, nadoman itu teh. Watazayyuna anilibasi al-muharami watazayuni jeung kana tazayun gigindingannya tazayun teh ngahias diri al-muharami anu diharamkeun make perhiasan nu diharamkeun gitu. Wadurupi jeung pirang-pirang wawadahan al-muharamati anu diharamkeun. Payahrumu maka haram ala rojuli kalalaki al-baligi anu baleg wal hunsa jeung wandu. Naon istimalul hariri make sutra, make pakaian sutra. Wama jeung perkara aksaruhu anu ari kalobaanana emak harirun eta teh sutra. Misalkeun 80% sutra, 20% kain biasa haram eta. Terus naon teh? Waznan dina timbangan nana. Wal mansuji istimalul mansuji wal mansuji jeung anu ditinun ku sutra maksudna mah kullihi tegasna sakabehna itu mansuj au ba'dihi atawa sapalihna itu mansuj lain ku sutra ditinuna teh dihareup tapina bidahabin ku emas. Jadi lalaki mah haram make sutra, haram make emas. Anu ditinun disipuh
Ditinun teh lamun ku emas mah disipuh berarti. Menjadi tinun ku emasnya. Berarti disipuh mun ku emas mah. Au fidotin atawa perak. Iya anu disipuh. Wal mumawwahi jeung anu disipuh. Geuning aya geuning. Wal mumawwahi jeung anu disipuh bi ahadihima ku salah sahiji dahab au fidoh. Ida hasola di mana-mana hasil mimma dukiro sayun. Mimma tina perkara dukiro anu diasongkeun. Dukiro anu dicaritakeun. Ieu emak naon sayun hiji perkara pak ila pada hasola sayun. Bil arodi ku diasongkeun alan nari kana seuneu aya tata carana katingali tina emas jeung perakna teh diasongkeun kana seuneu ngeunduka kumaha urang teu apal. Nu penting mah ulah we lah. Lalaki mah bisi ngerah terehnya. Walau alan nari illa ai naon teh? Teu katempo da urang. Naon nya? Aya sida. Naon ya? Dan tinggal tok. Illa ayasda'a kajabayen karatan. Karate naon ti hiang meureun basa urangnya. Naon ad-dahabu emas awil fiddatu atawa perakna. Palayah rumu maka teu haram. Naon dalika anu geus dicari takeun aliran. Keur mah poeknya. Wayah rumu jeung haram. Aedon deui ala dakari kalalaki walau sobian jeung sanajan leutik keneh. Wal unsa jeung ka awewe walau sogirotan jeung sanajan leutik keneh. Naon istimalu awanaid dahabi wal fidoti make dua wadah tina emas jeung perak. Gelas tina emas dipake gitu. Panyiuk tina perak. Haram eta teh lalaki atawa awewe. Payah rumu maka haram ala waliyis sogiroti ka orang tua wali awewe nu leutik keneh. Sogiroh mada mespuguh ieu awewe ayataan. Naon tamkinuha ngongangkeunana itu sogiroh ministi mali dalika tina makena awanaid dahab wal fidoh. Sakedeung deui mah. Wayah rumu jeung haram aedon deui naon iktina uha. Naon iktina uha teh? Jeung haram aedon deui naon iktina uha. Lamun bahasa Sundana memperoleh teh naon? Memperoleh teh. Oh, menangkeun. Jadi kitu naonnya? Menggapai naon bahasa Sunda teh? Ban bahasa Indonesia kamusna ieu. Baiklah memperoleh mah nya. Memperolehna eta si sogiroh. Sogiroh teh menangkeunana sogiroh. Ka aya doa seperti yen neundeun wayah rumu aedon iktina uha. Kelahana ka mana? Ka aya doa seperti yen neundeun itu si jalma
ka eta si sogiro si jalma teh wali berarti. Sogiro. Heeh. Ala ropi kana rak. Kana naon kana rak kana ranjang gitu lah. Min goiristi malin kalawan henteu dipake. Sawaun sarwa bae kana bukti naon al ina'u wadahna. Kulluhu tegesna sakabehna itu ina wadah au ba'duhu atawa sawarehna itu ina walau qalilan jeung sanajan anu saeutik min ahadihima eta tina salah sahiji emas jeung perak. Emas perak lah. Au minhuma atawa tina duanana tina emas jeung perak. Ai tadi mah ahad salah sahiji duanana. Wasawaun jeung sarua bae kana bukti naon al ina'u wadahna sogiron eta leutik au kabiron atawa gede nepi kana ieu weh jid mana di jiddan kacida. Jadi kesimpulan nama haram make lalaki haram make sutra jeung awewe mah henteu. Tuluy lalaki haram make emas perak. Tuluy emas jeung perak haram dipake wawadahan gitu. Kesimpulan nama. Ieu teh beuki penyanyi Jumaah teh aya anu jura.